Henteu salawasna Roh Suci maparinan hal-hal anu raos. Kumargi naon supados hal kataatan urang anu salajengna kauji. Rek kumaha disebatkeun taat upami urang kenging anu raos teras. Ngalangkungan cocobi ieu ngabuktoskeun kataatan. Ngalangkungan kataatan oge mintonkeun yen jalmi nu percanten dicanak tina zona nyamanna, kanyamanan jalmi. Urang oge nu ngalayanan peryogi kawasa. Margi pelayanan teh sanes mayunan hal-hal anu basajan. Anu biasa, anu gampil, pelayanan teh repot. Pelayanan teh seueur tantanganana. Tiasa ti urang nyalira, tiasa jalmi ti sabudeureun, utamina pelayanan teh urang yang hareupan kawasa-kawasa poe. Sumber kakiatan Anjeun nu janten panglipur nu bumela ka umatna. Duh Gusti panutan sim abdi Anjeun nu maha kawasa nu taya bandinganna. Abdi sumujud ka Anjeun Gusti, abdi sumembah ka Anjeun Gusti, kadampal panangan Gusti, abdi nyanggakeun pangbakti tina abdi sanubari. Anjeun Gusti nu layak dipuji, Anjeun Gusti nu layak dipuja. Nyaku nugrahana Anjeun abdi tos disalametkeun. Puji syukur Gusti. Duh Gusti panutan sim abdi Anjeun nu maha kawasa nu taya bandinganna. Abdi sumujud ka Anjeun Gusti, abdi sumembah ka Anjeun Gusti, kadampal panangan Gusti, abdi nyanggakeun pangbakti tina
Sampurasun pamiarsa nu dipiasih ku Pangeran, pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Tadi urang tos ngabandungan kidung pujian, pamugi tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Pamiarsa tepangan gentra kahuripan dina danget ieu sejak ngangeceskeun deui perkawis Roh Suci. Hayu mangga supados henteu nyangkolong kana waktos urang tepangan narasumber urang. Haturan wilujeng sumping Kang Adat. Sami-sami. Kumaha damang? Sae pisan. Puji Gusti Vera. Sehat. Puji Gusti. Ieu nyasakeun yeuh patarosan anu tepangan nu dipengker muhun. Anu tos dieceskeun kan yen Roh Suci teh damel aya peran di zaman kadimna dugi ka waktos Gusti Yesus aya keneh kumalandang di alam dunya oge dugi ka ayeuna sok sanos anjeunna aya di linggih di sawarga. Nah, patarosan teh naha upami di zaman akhir engke Roh Kudus teh aya keneh. Janten upami aya keneh naon peranna atanapi tugasna. Tah ieu sae pisan margi Roh Kudus teh nyaeta Roh Gusti ku anjeun janten tang tos sakumaha Allah ti kadimna aya dugikeun ka saterasna malihan dugi ka kalanggengan ge tang tos aya. Janten urang tinggal heula sae nama tina pangandika Gusti punten pangaoskeun dina Matius 24 ayat 14 eta nu kahiji mangga. Anu kieu unggelna geus kitu ieu Injil kasalamatan anu mertelakeun hal karajaan sawarga bakal diuarkeun ka sakuliah dunya. Kadenge ku unggal jelema geus kitu kakara datang poe kiamat. Tah, kecap pamungkas saparantos Injil hal karajaan sawarga diuarkeun ka sakuliah dunya neme datang kiamat, ieu cumarios perkawis mangsa jaga. Mangsa anu teu acan kalakonan ku urang ayeuna. Sakumaha urang parantos medar dina tepangan nu kapengker yen Roh Kudus oge barang damel mangsa di zaman perjanjian lawas ngalangkungan nabi-nabi maparinan nubuat ngeunaan sumpingna Gusti Yesus kecap anu pamungkas tadi cumarios kiamat teh nyaeta cumarios patali sareng sumpingna Gusti Yesus oge. Janten sumpingna Gusti Yesus teh aya kadu kalina. Nu kahiji kinten-kinten antawis 2025 tahun kapengker nyaeta mangsa Roh Suci ngistrenan ngaberkahan rahimna Ambu Maryam dugikeun ka bobotku Gusti Yesus. Bobot ngandung Gusti Yesus. Lajeng salajengna nu kadua nyaeta Gusti Yesus baris lungsur deui dina kamulyaanna ti sawarga kangge mapag kangge zaman panganggesan. Numutkeun pangandika Gusti dina Matius 24 ayat 14. Ieu teh ieu oge peran Roh Suci. Peran Roh Suci sakali deui nyiapkeun sumpingna Gusti Yesus anu salajengna. Upami tadi mah nyiapkeun Gusti Yesus babar ka alam dunya sareng nyarengan salami kumelenang salami pelayanan anu salajengna nyiapkeun kangge pisumpingeunana anu kali kadua. Eta anu pertama. Anu kaduana nyaeta urang tinggal dina Wahyu 22 ayat 17. Mangga pangaoskeun. Wahyu 22 ayat 17. Roh jeung panganten istri tea unjukan sumangga sumping. Anu ngadarenge hal ieu oge kudu unjukan kitu. Sumangga sumping. Nu halap-hap kadarieu saha bae anu hayang cai anu matak hirup jadi ganjaran. Tah di akhir zaman anu ngahiap teh nyaeta Roh Suci. Mangga kadarieu. Naon maksudna ngahiap teh? Kadarieu teh sanes mung sumping namung nu dimaksud tarobat percanten ka Gusti Yesus. Janten peran salajengna di akhir zaman saparantos zaman jami-jami nu percaya zaman gareja nyaeta Roh Suci ngajak jami tobat panganggesan. Jami-jami nu teu acan tarobat dihiap. Hiap kadarieu margi saha? Gusti Yesus anu tadi disangkeun dina Matius bakal enggal-enggal
sumping lungsur ti sawarga. Nah, kangge mapag eta jalmi-jalmi disiapkeun, dihiap supados tarobat. Ta ieu dina akhir zaman peran anu dipidamel ku Roh Suci. Cindekna Roh Suci ti awal kadim kene mangsa perjanjian lawas, mangsa Gusti Yesus kumelenang, mangsa Gusti Yesus munggah ka sawarga, tur engke zaman panganggesan tetep barang damel. Tasik itu. Janten naon wae pada melan Roh Suci teh gitu. Mohon. Janten naon wae dina prak-prakana anu dipidamel ku Roh Suci teh nya. Tah dina pedaran anu kalangkung abdi tos ngaoskeun yen salah sawios pada melan Roh Suci teh nya eta ngistrenan, mengurapi atau ngistrenan. Tapi hayu urang tinggal heula dina Lukas 4 ayat 18 sareng 18 supados langkung eces kangge urang sadaya. Lukas 4 ayat 18 18. Mohon. Anu kieu unggalna Roh Pangeran ngauban kami. Sabab kami kumantena ditangtukeun kudu mawa warta pikabungakeun kanu mariskin. Kami kumantena diutus kudu ngabewarakeun yen para tawanan bakal dibebaskeun, nu lalolong bakal dibarentakeun, nu dikaniaya baris dilepaskeun. Jeung ngawawarkeun yen geus waktuna Pangeran ngajait umatna. Tah janten Roh Suci teh anu ngistrenan. Roh Allah ngauban kami. Diauban diistrenan Gusti Yesus dugikeun ka tiasa ngalalayanan mibanda kawasa sanes mung ti dirina oge ditamih ku kawasa Roh Suci. Tiasa ngalalayanan dugikeun tiasa masihan hiji wibawa. Roh Allah aya ngauban kami. Saha jalmi nu kantos cumarios kitu. Daya jalmi anu yakin yen anjeunna satunggal sareng Gusti Allah. Mung Gusti Yesus nu nyangemkeun kitu margi Roh Allah, kawasa Roh Allah, kawasa Allah ngauban anjeunna. Tah ieu ngistrenan henteu liren di dinya Roh Suci oge barang damel dina kahirupan Gusti Yesus. Dina sadidintenna dina Lukas 1 ayat 31 anu parantos diaos ku urang. Perkawis mangsa Gusti Yesus nyanak rupa jalma, ieu nu disebat mujizat inkarnasi. Mujizat inkarnasi teh mujizat Gusti Allah anu luar biasa ngalangkungan kawasa Roh Suci tiasa mijalma janten manusia. Dina kitab Ibrani mah cenah ieu teh dina bahasa asli nama sak egeneto nyanak rupa daging si Gusti Yesus teh. Malihan disanggempkeun langkung eces deui Gusti Yesus sareng kapinuhan kaalahanna dikantunkeun ngosongkeun diri anu disebat kenosis, ngosongkeun diri. Ta ieu oge dadamelan Roh Suci. Gusti Yesus tiasa kitu teh margi kawasa Roh Suci oge. Tah sapertos kitu, janten Roh Suci teh ulu biung henteu leupas tina padamelan mujizat inkarnasi eta padamelan Roh Suci. Roh Suci oge salaku sumber kahirupan sacara rohani utamina patali sareng Gusti Yesus. Kahirupan urang secara rohani tiasa sae tiasa leres margi kawasa Roh Suci. Ta eta barang damel secara rohani. Gitu. Jadi pidamel Roh Suci teh upami patali sareng pelayanan kumaha Pak? Tah saenya mangsa Gusti Yesus pelayanan, mangsa jalmi-jalmi nu percanten ka Gusti pelayanan, kinten-kinten peran Gusti Yesus kumaha. Di mana sapertos kumaha leres patarosan sae supados urang langkung teger langkung paos. Janten numutkeun Lukas 4 ayat 1 Roh Suci teh mingpin. Mangga diaos heula coba. Lukas 4 ayatna nu kahiji. Lukas 4 ayatna anu kahiji. Mohon. Anu kieu unggalna waktu Yesus jengkar ti walungan Yordan, anjeunna dikawasaan ku Roh Suci
dicanda kagurun keusik. Di kawasaan, dicandak, hartosna naon dipimpin. Tangtos kangge pelayanan. Sok sanaos waktos harita Gusti Yesus mangrupikeun ngamimitian pelayananana angkat ke padang gurun. Dicandak ku Roh Suci hartosna pelayanan Gusti Yesus henteu leupas ti pamimpin atanapi pangamping Roh Suci. Nya kitu oge kangge jalmi-jalmi nu percanten. Jalmi-jalmi kangge zaman gereja ieu, zaman ayeuna urang sateu acan Gusti Yesus sumping kali kadua tetep dipimpin ku Roh Suci. Eta peran Roh Suci. Salajengna urang tinggal dina Yohanes 1 ayat 32 sareng 33. Kieu unggulna. Geus kitu Yohanes ngucapkeun panyaksi kieu. Kami geus nenjo anjeunna diauban ku Roh Allah anu lungsur ti sawarga mangrupa manuk japati. Nepi ka harita ge kami can terang keneh yen anjeunna teh anjeunna. Tapi memeh eta kami geus didawuhan kieu ku Allah anu ngutus kami supaya ngabaptis ku cai. Tah. Ieu patali sareng pangawasa. Gusti Yesus diistrenan ku Allah Rama ngalungsurkeun Roh Suci dina wujud manuk eta mastikeun mangrupikeun upami dina bahasa urang mah legalitas gitunya. Mastikeun kakawasaan otoritas ti Gusti mangsa harita. Ieu anu katinggal ku Yohanes. Janten nu salajengna saparantos mimpin oge maparin kawasa Roh Suci teh. Maparin kawasa mangsa Gusti Yesus bade ngalalayanan. Kan teu mung kapamimpinan nu diperyogikeun teh. Urang oge nu ngalayanan, Gusti Yesus oge anu ngalayanan peryogi kawasa. Margi pelayanan teh sanes mayunan hal-hal anu basajan. Anu biasa, anu gampil, pelayanan teh repot. Pelayanan teh seueur tantanganana. Tiasa ti urang nyalira, tiasa jami ti sabudeureun, utamina pelayanan teh urang yang harupan kawasa-kawasa poe. Janten peryogi kawasa. Kawasa naon? Kawasa Roh Suci. Ku kawasa Roh Suci pelayanan tiasa lungsur langsar. Sakumaha anu tos dipintonkeun ku Gusti Yesus. Kangge jalmi atanapi urang sadaya tiasa nampi kawasa Roh Suci nu kahiji tangtos kedah percanten ka Gusti Yesus. Salajengna ngalangkungan getihna Gusti Yesus urang disucikeun, Roh Suci lebet. Salajengna urang atanapi jalmi eta tiasa milih bade dipimpin ku Roh Suci atanapi ku karep nyalira. Eta nu ngambuktoskeun dina kahirupan urang sadidinten kumaha peran Roh Suci dina pelayanan sareng kahirupan. Salajengna urang tinggal deui dina Yohanes 6 ayat 63. Anu mere hirup teh Roh Allah. Kakuatan manusia mah taya gunana naon-naon. Anu ku kami dicaturkeun teh nyaeta Roh Allah anu mere hirup. Tah, nu salajengna naon dipendamel ku Roh Suci masihan kahirupan. Boh wangsa harita ka Gusti Yesus kitu oge ka urang. Zaman gereja anu jalmi-jalmi nu percanten anu ngalalayanan. Dijamin mere kahirupan. Nya Roh Suci nu masihan kahirupan ka urang. Kawalagrian, kasalamatan. Urang tiasa gumantung ka Roh Suci. Margi anjeunna sumberna hirup. Namina mere kahirupan teh hartos anjeunna sumberna. Sumber kahirupan. Tah ayeuna anu pamungkas urang tinggal dina Ibrani 8 ayat 14. Mangga pangaoskeun Ibrani 8 ayatna nu ka-14. Anu kieu unggalna, lamun getih jeung lebu sato teh bisa ngaberesihkeun kokotor diri manusia, geus komo deui getih Kristus. Ku jalan Roh anu langgeng, Kristus ngurbankeun salirana ku anjeun ka Allah. Jadi kurban anu sampurna. Getih anjeunna ngaberesihkeun batin urang tina hal-hal anu taya mangpaatna. Nepi ka urang bisa ngabakti ka Allah anu jumeneng. Upami Roh Suci mimpin nyandak Gusti Yesus kangge taat kana rarancang Allah Rama. Perkawis salib patali sareng getih sareng anu ngabersihkeun urang. Nya kitu oge Roh Suci dina pelayanan jalmi-jalmi anu percanten gereja. Roh Suci baris nyandak kana ujian.
henteu salawasna roh suci maparinan hal-hal anu raos. Kumargi naon supados hal kataatan urang anu salajengna kauji. Rek kumaha disebatkeun taat upami urang kenging anu raos teras. Ngalangkungan cocobi ieu ngabuktoskeun kataatan. Ngalangkungan kataatan oge mintonkeun yen jalmi nu percanten dicanak tina zona nyamana, kanyamanan jalmi. Seueur jalmi nu alim dicanak kana hal-hal anu ngabahlakeun, ngabahayakeun, anu ngancam ka dirina. Namung roh suci mah nyanak kadinya sanes kangge nyilakakeun. Kangge ngabuktoskeun yen roh suci barang damel salaku jaminan urang tos nyarios perkawis roh suci maparinan kakawasaan sanes. Tah kumargi kitu. Mangsa manusia dicanak kana cocobi, mangsa manusia diuji kataatana, mangsa manusia dikaluarkeun tina kanyamananana, roh suci tetep barang damel, roh suci tetep anu nyarengan. Sakumaha ka Gusti Yesus. Gusti Yesus dicanak ka jalan salib teh sanes kangge hal raos. Urang terang yen kasaksian Injil nyangemkeun sakitu sangsarana Gusti Yesus. Nyeri secara fisik, raheut manah urang parantos ngemut oge tangtos. Margi diciduhan, dirangket, segala rupi. Namung Gusti Yesus taat ku kawasa roh suci. Gusti Yesus taat ngarengsekeun misina, ngarengsekeun rarancang Gusti Allah pikeun nyalametkeun jalmi. Tah sapertos kitu. Peran roh suci di mangsa dina zaman Gusti Yesus ngalalayanan sareng jalmi anu percanten ngalalayanan. Tah iya sakedik ya Pak. Kan dinu jalmi-jalmi anu percanten teh percanten yen aya roh suci dina diri urang. Kumaha eta ngabentenkeun yen roh manusia sareng roh suci anu ti Gusti teh. Nah, tangtos ieu saya pisannya. Janten urang sadayana jalmi kagungan roh. Kumargi kitu urang tiasa hirup aya roh. Namung roh urang eta roh manusia benten sareng roh suci, tangtos henteu suci. Nah, barang damelna kieu upami urang teu percanten ka Gusti Yesus, urang teh dipimpin ku roh urang. Roh urang teh saur Gusti Yesus nurut. Daging urang lemah, hartosna nurut. Roh urang teh gumantung ka saha anu ngarahkeunana, nu mingpina. Bahaya upami teu percanten ka Gusti Yesus. Kumaha lamun anu ngarahkeunna teh iblis teh. Roh urang teh nurut kadinya. Tina roh lajeng kana emutan, lajeng kana raga secara praktek urang midamel hal-hal anu teu sapagodos. Namung upami urang jalmi nu dikawasaan ku roh suci cuma rios kana ka roh urang. Dikawasaan margi kan nurut teh. Oh ieu mah roh suci. Nah roh suci teras masihan pangaruh dugikeun ka roh urang oge nurut nunduk kitu oge salira urang, raga urang, emutan urang oge tunduk. Margi diarahkeun ku roh suci. Janten barang damel sareng roh urang, sok sanaos henteu janten roh urang, roh suci tetep roh suci, tapi anjeunna anu mangaruhan roh urang, sangkan urang midamel hal-hal nu sae. Janten sakali deui upami urang emut pedaran nu kapengker, wujud manunggalna urang sareng Gusti Allah teh nyaeta ngalangkungan di kawasaanna hirup urang atanapi roh urang nyaeta ku roh suci teh dugikeun hal-hal anu dipidamel ku urang teh sapagodos sareng kahoyong Gusti. Tak kitu. Janten utamina mah urang teh kedah rumaket teras ka anjeunna wanoh ka anjeunna janten teh urang teh terang mana ieu teh roh anu bakal mimpin urang kanu teu leres atanapi ku roh suci. Upami teu sono mah tos terang ieu teh roh suci anu damel dina diri urang. Larasnya luar biasa. Tah nyuhunkeun kacindekanana ieu. Hayu urang cindekeun. Aya sababaraha kacindekan patali sareng guaran urang, patali sareng perana roh suci. Anu kahiji nyaeta mangsa kalahiran. Mangsa babarna Gusti Yesus urang tiasa ninggal dina Lukas 1 ayat 31. Yen roh suci anu barang damel di rahimna ambu Maria. Anu salajengna roh suci oge masihan otoritas kakawasaan
kangge ngurapi Gusti Yesus, ngurapi jalmi anu percanten, kangge pelayanan, kangge mayunan kasesahan, pencobaan, kangge taat, sareng kangge ngaluarkeun atanapi nyanak malihan kana zona nyaman. Dicanak kana hal-hal anu nguji iman, nguji kataatan urang. Salajengna Roh Suci oge mangrupikeun pribadi anu maparin kawasa, mangsa urang pelayanan, mangsa Gusti Yesus pelayanan, maparinan hikmah, mujizat, urang terang, waktos Gusti pelayanan sok sanaos teu lami, mungkin kinten antawis 3 tahun satengah, tapi mujizat anu dipidamel ku Gusti Yesus seueur pisan. Ngawitan ti ngadamangkeun, ngagugahkeun anu maot Lazarus, dugikeun mintonkeun kakawasaanana dina pakatali sareng alam. Gusti Yesus kantos ngeureunkeun angin ribut. Malihan Gusti Yesus kantos oge napakancang dina cai, rupi-rupi seueur pisan. Ngadamel anggur tina cai biasa seueur pisan. Upami ditata, ditek-tek hiji-hiji seueur pisan. Nu dipidamel ieu oge peran Roh Suci. Masihan hikmat. Gusti Yesus waktos ngahulang pangartosanana sanes mung mapakan tapi langkung. Di yuswa 12 tahun wae Gusti Yesus parantos tiasa soal jawab sareng ahli-ahli agama mangsa harita. Yuswana nembe 12 tahun. Numutkeun budaya orang Yahudi mah yuswa 12 tahun teh neme lebet putra sinagog. Hartosna neme lebet kana kurikulum ajaran agama. Namun katerang Gusti Yesus tos mapakan malihan langkung dugikeun kahareraneun. Ta eta hikmah, eta ti Roh Suci oge. Sakajaba ti mujizat, kawasa, hikmah, naon deui? Karakter tangtosna. Urang atos nyangemkeun Galata 5 ayat 22-23 buah-buah Roh Suci eces pisan. Ya patali sareng karakter. Gusti Yesus midamel hal anu sae aya henteu aya cacat celana dina kahirupanana margi pitulung Roh Suci. Ya kitu oge jalmi-jalmi anu pelayanan dina mangsa ayeuna. Urang tiasa midamel sanis kanten anu kamana, anu sae, anu mulya, margi kawasa Roh Suci. Sanes ti kawasa urang. Margi roh urang mah gampil dipangaruhan ku naon oge. Tapi upami roh urang di kawasaan ku Roh Suci, urang biasa midamel anu sae. Anu pamungkas, nu paling penting, Roh Suci barang damel mangsa Gusti Yesus ngorbankeun dirina, kitu oge mangsa urang mayunan cocobi. Janten ieu kasimpulanna atanapi kacindekanana. Naon anu dipidamel ku Roh Suci teh? Nu pamungkas nuyun mangsa urang, mangsa Gusti Yesus ngorbankeun dirina dipentang di kayu palang, kitu oge mangsa urang dina pelayanan sadidinten kedah mayunan rupi-rupi kararepet Roh Suci anu nyarengan nu maparinan kakawasaan. Tas sakitu. Amin, puji Gusti ya. Terus aya ieu pisan pangintennya pamiarsa aya nama langkung eces, langkung terang pisan naon eta teh Roh Suci teh. Janten henteu ragu deui pangintennya. Nah, enak kumaha supanten para miarsa sadayana tiasa leres-leres kaancikan Roh Suci teh ulah hilap kedah sering ngaos kitab suci ieu terus kedah ngawanohan langkung etos da Gusti teh moal ngantep urang tangtos anjeunna bakal masihan hikmat sareng kabijaksanaan kanggo urang sadayana. Pamiarsa mung sakieu anu tiasa didugikeun dina tepangan urang danget ieu pamugi tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin.